Di pariosna ku panahambek itu pas ayah di lebat saageng kieu 2 sasi, saageng kieu 3 sasi, saageng kieu 5 sasi pas aya detak jantung teh diurut di itu ke luhur 5 sasi, 7 sasi, 8 sasi, tos 5 sasi gitu. Dongkap ka ieu ka bumi Pak, nuhunkeun eta pangutungan ibu hamil teh pilih gitu bengi maghrib bade ka mana anu canakna dina gunting teh sanggeut anu sebatna kumaha teh anu ti bapak kolot dongkap kanu bade lahir di ieu cepat kumaha ieu tos bade kitu bade lahiran ieu tos paranas gitu ngaraosna ku ibu hamil tos itu ditanya dak teanya kembaran ibu itu dia anu tundaan ti teh langsung itu digunakan ka ibu hamilna kana cai langsung dia dan itu ayeuna mah pas duaan anu teh kolotna mak ibunya begitu guys, mungkin upami misalkan anak terus ngalahirkan mah kan sadayana oge di cebaranana oge tinggal keperluanana anu perlu dijampe banget. Yang pertama ya pas lahir terus pesantren dikeluarkan beres kata langsung si pesan di tali pakai darah ikut Italia 5 eta ada ikatan terus dipotong bu awi ini senaknya pupuk eta dipotong kurang gaji isi ieu teh dibuang ditutupan anak sanes ku eta deui tapi ku batok beres ditutupan beres eta embe terus beres ada yang atas embe dikubur seperti jalmi bade nentukeun ulah selawatan di boehan ibunya dipipir leuy jadi batu diranyakan sareng jabat bapak upami wengi mah entosan siang upami siang mah minimal tabu 4 sore ya geus keburu keneh dikubur tos lahiran si nasi bayi teh tos dicarita dulu kemudian eta si anak teh dikubur anu namina ditaikeun laki teh jadi bulannya nganggo kendis teureuk teh nganggo teureuk Ajeng ekos liku teh nganggo ieu beber anu dilebetean alit obat mencairan yang cangget anu disebutna lampuyang ada kitu nya teh kanggo batuk kucing panatean dinu ngalahirkeun mah di utamakan tilu dinten di eueutanana beunang disebutkan leleang batu atuh seueur daun cape kaneng daun dadat dawer kotok koneng gede digodog teh digodog di eueutan caina kanggo anu dilebet enggal eta ti etna enjing salah penyebaran jejak mabera ku aki ku nenek ku apa mah ku sadayana anu aya dugi ka dinya mah bari sepuh dijampe hiji ajis 2 indo kayak kampung di pare 4 kembang 7 rupa aya 5 rupa aya 3 rupa nganggo ieu manis salami posisi eta cepat peserta masih kene aya di dinding misalkan aya salapalitan terus enjing sore terus soalnya henteu ieu kan ibu Rama teh henteu wanian tina masalah aya eta da kadang-kadang eta posisina kajangan sakit oge bisa kendara nu disiapkeun kumaha teh peupeuh anu garing sasawana tumbuk lampuyang benang hideung peupeuh anu garing jahe koneng kunyit kunyit sareng nih
jagung, suku, kacang, terus apa podot landak teh. Nyaikeun anu dia teh tugu obat makan situ ai kakumpur nya to nganggo obat ieu teh. Sasawanan kanggo si bayi kedah bae nganggo sasawanan sareng kartu cikum teh perjibon ai sasawanan paling ka 7 dinten eta mah satos kitu mah tuh mah bade nganggo naon kitu segala telon langkuyang dibubui ditumbuk nganggo lisah kanggo ngurut ibon sirina teh eta bade kadunya dipisahkan terus itu kanggo ieu kalung si bayi gelang kanggo ibu siri udang tembak umbara ke alam lempakan anu kedah ayam sekarang untuk 7 Pak salapan Pak selamatan gitu selamatan pada turun Insak menit siapa itu insakna beres sareng icis tidur mau apa dong eta kita ditinsak si eta kajang terang kena bena si barang ditingsakeun ka bumi teh anu pada di anu sareng timbal 2 kan masih timbal teh nganggo icis nganggo ulah kami terus itu teh ku make di biasa pan eta si bayi teh kanggo bekalna ti brag lahir ta alam dunia dika 40 dinten kasai teh kanggo ngabersihkeun inas anu 40 dinten pagi sadayana ditulis rambut dipatut bisa tukeun sen tadi teh dibuang eta ngabersihkeun sabadan urang bersihkeun sebab kami eta mah geuning budak ayeuna mah mun di kitu ge babalong kayana ditelan ge saalit mun anu ngabokong istri banyak ya tahala ditini keula santos ditini langsung nyancang deui ka bapana bapak anu pangkal darajat pan bapak ai si ibu mah si ibu tunggulan si ibu ai kahayang-hayang pan urang mah ai urang tradisi sagala kedah sareng nu maot nu hidup eta karena penyakit segala angsa terus eta teh di teu aya si bapa bayi ka anak teh eta teh ngulangkeun panarima anu salamina 40 dinten teh eta dirawat diuripan ka anak eta si budak teh supaya jageula hirup kuring eta si hayangna teh anu kumaha diurusan jaga tos ieu teh sereng tahun dicanda tadi kapomokan mama di pasihan itis ge eta mun mahina pan sok masan sa ikhlas mangga ieu mah padamelan di kampung turunan ayaan bae di damelan teu ayaan teu